Masih baru jadi rana pelahan seluruh sorangan. Capek, beristirahat heula. Rencana batur melahana seluruh aing. Cuak. Ma! Kulan jimat kasep ganteng anaking anak manu pangganteng nas alam dunya. Minta duit yang bayar SPP. Nya mate poho can merejang mayar SPP. Nya ada mama. Ingat nah hayo we meuli voucher wifi. Ye jalu. Mun mate meuli voucher wifi, mate mau bisa tiktokan. Nya sok atuh. Mana duit yang bayar SPP teh? Heeh ye atuh cengar kehen. Kela. Heeh ye atuh cengar kehen. Makasih, Mak. Nah. Rungkad wae ieu teh top up nges. Sedekah eueuh ieu teh. Rungkad jeung duit-duit dagen. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Mak. Aya naon cengar kehen? Minta deui duit, poho tadi teh sakalian jang mayar buku. Sabaraha baba? Atuh ukur 50.000. Atuh. Heueuh ye. Pokoknya mah si paling terbaik. Love you pokoknya mah segede gunung Tangkuban Parahu. Kumaha sia cengar kehen? Sok atuh hajadi. Si air. Ngadang deui. Cik aing mah jadi. CP atuh 50 B. Bang. Sekolah moal. Naon, Mas? Sekolah moal. Moal gering urang mah. Nyeri beuteung teu kuat. Dah maneh mau bang jajan we seblak. Heueuh puguh lah. Da kumaha deui itu dah. Lamun ceuk budak ayeuna mah, lamun teu jajan seblak teh teu asik. Lah, sia bang, kos awewe wae. Sekitar. Jadi. Nah, sekitar. Lah, Nuju nararawan nu karasep teh. Pak RT. Di mana wae Pak RT? Jawab heula ditanya teh, lain kalah malik nanya. nya hilap bin poho PT. Pak RT teh nanya naon? Kapan tadi suruh Pak RT nuju naraon atuh kasep? Ah, kieu we Pak RT nuju nyawa HP. Geuning teh sakola. Libur Pak RT. Oh, geuning maneh make baju sakola? Kapanan teu apa Pak RT? Pas ka dieu ceuk si Babang libur. Oh, sok atuh hari libur mah tuluikeun. Pak RT mah arek ngerti serado mah. Mangga PT. Balak sia bieu ngabohong ka RT, hayang ditewak jadi bawa ka desa. Bae Bang, sugan we dibere hadiah. Salah, tapi bener lah. Mantap heuh Bang. Heueuh lah. Juk maneh geura sakola. Moal ah Bang. Main di slot urang mah. Tapi arek balik heula, arek minta duit ka Inung jang top up. Nya Juk, kumaha maneh? Terus maneh ayeuna arek ka mana? Urang mah arek sare deui, teu kuat tunu. Nyajuk atuh, wilujeng mimpi basah. Amin lah. Iya teh. Coba skincare beak. Pesen heula ah, tinggal aja dah. Tah geuning aya. Coba diskon 200%.
Lumayan lah. Cekidot ya mah, langsung dipesenkeun. Mak, Nah, jangkar kehet. emakku tersayang, tercinta, terbahenol. Har, si jangkar kehet. Segala sebutan. Curiga ya pamenta ieu mah. Ah, mama apal wae kahayang aing. Nah, ari maneh geus balik sakola waya kieu. Iya, mak. Cek guru cenah. Kudu mayar ulangan ayeuna. Sabaraha cenah? 50. Ngan lamun teu ayeuna mayarna, urang mal bisa ulangan. Ulu, dedeh teuing jalu anak. Matak nama, mana duitna? Ame bisa ulangan ayeuna. Bugu eueuh ujang. Ah, emak sok pedit. Ari jang meuli skincare beratus-ratus ribu kabeli. Ari jang mayar ulangan wen teu kabayar. Ye, atuh jangkar kehet. Da siapa minta duit teh kudu mamawa partai. Makasih emak tersayang. I love you. Muah, muah, muah. Terek boga duit. Terek boga duit. Terek boga duit. Apa-apa? Terek boga duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mangga kalebet, Bu. Nuhun mangga. Assalamualaikum. Punten, leres ieu teh ibuna Abdul Balak Patromat. Muhun leres, Ibu. Ari kitu aya naon? Janten kieu nya Bu, maksad abdi ka dieu teh bade nagih biaya SPP, biaya kange buku sareng kange ulangan. Kumargi atos nunggak Ibu. Oh, gitu. Muhun atuh, Ibu. Sareng deui Abdul Balak Patromat teh tara lebet sakola Ibu. Iya, gini si Abdul Balak Patromak teh terasa sekolah. Punten Ibu, dati dia masuk mangkat wae. Teterang tah Ibu, da ka sakolana tara aya. Oh, gitu Ibu. Nuhun Ibu, tos diwartosan. Muhun, mangga sami-sami Ibu panginten keterangan ti abi masa kitunya. Ayeuna mah abdi bade pamit wae. Nuhun mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Emak anu baik hati dan tidak sombong. Lagi apa nuju naon, Mak? Mak kok beureum banget nak jiga si cepot. Janing sia. Hepe jaka inung mah minta duit ke jang itu jang ieu. Segala disebutan. Jabatan nepi sia teh ke sakola jangkar kehet. Anjir, mah aing ada tuh mah. Jadi cara kabur mal bener. Kabur. Jangkar kehet. Ek lompat ka mana sia disiksa ku aing mah. Masih lompat kali yang teh dekmen ka disiksa. Hai. Kenapa mana lu lompatan? Ngapain ngumpul di dinya? Repek Pak RT, kencing sumput. Oh, heuh. Sok atuh. Pak RT, nulis jangkar kehet teh. Jangkar kehet Pak RT. Lain, jangkar kehet budak abi, si Abdul Balak Patromat. Oh, si jangkar kehet budak maneh? Tah di dinya cenah makan kencing sumput. Mana Pak RT? Tah eta di dinya tah. Bikin motor. Oh iya. Wah, RT nurus tuyul. Iya.